Poe Kemis harita kuring keur aya di imah salah saurang babaturan. Sebut we ngaran babaturan teh anu katelahna si Beni. Sok sanajan waktu geus nyedek ka peuting, tapi kuring can bisa balik ka imah. Lain teh hayang balik tereh-tereh. Ngan harita kuring can balik teh pedah kapegat hujan. Jeung di jas hujan anu sok biasa dipake teh katinggaleun teu kabawa kana motor. Geus ngaliwatan wanci Isa, hujan masih kene can raat, malah masih kene gede. Kuring peuting eta taya niatan mondok di imah si Beni. Kajeun lila raatna kuring tetep rek balik, lamun ke geus hujan raat. Najan kudu nungguan lila oge. Cek paribasana marek jam sabaraha wae ge lamun raat kuring pasti balik ka imah. Eta oge si Beni nitah mondok di imah manehna. Cenah mending keneh engke balikna lamun geus isuk-isuk. Geus wae kagok atuh, balikna isuk-isuk we. Ayeuna mah urang ngadon begadang we di dieu. Aduh, kumahanya urang teh persiapan keur mondok euy. Jeung teuing euy. Urang teh penting ayeuna mah hayang balik we. Geus rek balik jam sabaraha ari maneh? Geus jam 10 ieu teh. Nyangke atuh geus raat hujan atuh. Hujan jiga kieu mah sok hese raatna. Kumaha lamun raatna isuk-isuk? Nya balikna ge isuk-isuk, tapi sigana mah sakedeung ge raat euy. Tuh kadeng meureun tina sora hujan ge geus raat ieu mah. Hujan teh kakarek raat jam 11 peuting. Eta oge teu raat pisan. Masih keneh hujan ngan mirip pisa eutik. Nya kuring oge maksakeun balik. Sabab hujan geus teu pati gede. Sigana ari mirip pisa kitu mah moal matak jibruk teuing kana baju. Ari awak mah pasti karasa tiris. Nya kudu ngawayahnakeun sajabati peuting teh kaayaanana pan sarupa kitu. Pas kuring geus pamitan ka si Beni, nah rek numpak motor teh jadi rada ngarengkog. Nu jadi beda rasa keur kuring, harita kuring kakarek nyadar yen peuting eta teh poe Kemis ninggang di malam Jumaah. Heuk kuring sok mindeng ngadenge ti batur tentang malam Jumaah teh. Geus maya hujan ngari-rincik. Cenah sok papanggihan. Sok manggihan jurig. Ari teu tulus balik. Kagok geus pamitan. Jadi sok sanajan bari jeung rada sieun oge. Nya kuring maksakeun we. Keur mah jadi aya kasieun rek ini ti imah si Beni teh. Katambah eta si Beni make jeung nyingsieunan deui ka kuring. Kade hati-hati di jalana. Heuk malam Jumat ieu teh. Jaba rada masih keneh hujan euy. Barina oge. Biasa balik wae kieu atuh urang mah. Lain nyingsieunan ieu mah. Ngan urang mah ngingetan hungkul. Moal ayeuna naon percaya ka urang. Kade di Palebah Gembong belok kanu aya tanggal awi. Pancenah di Palebah eta pernah aya babaturan nu manggihan jurig. Moal daekeun megat ka urang mah. Soalna geus wau jeung urang mah ieu. Komo geus wau kitu mah. Pasti hayang milu ka imah. Nya geus lah, sok ka mana wae ngomong teh. Urang balik heula nya. Di singsieunan kitu teh kapaksa we kuring api-api wanian.
Sok padahal omongan si Beni oge jadi pikiran keur kuring. Hate mah jadi murengket ngadenge caritaan ti si Beni sarupa kitu teh. Tapi dah kagok. Kuring oge teu ngabedokeun niat balik ka imah. Kuring indit numpak motor ti imah si Beni. Ti Sukajadi muru ka imah nu aya di Lembang. Peuting eta mah kaayaan jalan teh ti iseunaker. Karasa sepina teh. Malahan geus taya kendaraan anu balawiri eta oge aya ngan hiji-hijieun teu kawas disasari. Sok sanajan peuting oge kendaraan teh sok rada loba anu balawiri. Nilai kana waktu padahal kakarek oge jam 11:30. Di palebah ledeng kuring ngadon eureun heula di tukang sangu goreng sabab beuteung karasa kukurubukan. Pasti kana kitu nama sabab kuring memang can dahar heula. Geus beres dahar sangu goreng mah nya kuring oge neruskeun perjalanan balik ka imah. Beuki peuting kuring aya di perjalanan balik teh malah harita geus aya tengah peuting. Sainditna kuring ti tukang sangu goreng kuring jadi poho kana kaayaan yen peuting eta teh malam Jumaah. Malah panyingsinan ti si Beni oge geus teu kainget-inget. Sok sanajan kaayaan jalan anu sakitu sepina, kuring teu ngarasakeun kasieun. Kuring anteng we ngajalankeun motor. Malahan asa luasa. Boga oge sabab kaayaan jalan anu molongpong. Kakarek oge tepi ka Eldorado. Hujan teh ngadak-ngadak jadi rada ngagedean deui. Kusabab kagok nya kuring oge teh ngadon eureun heula atawa ngadon ngiuhan. Kuring ngajalankeun motor teh bari ngebut. Keur kuring ngajalankeun motor bari jeung kahujanan. Pas pisan dibelokan Cihideung Gombong. Motor teh ngadak-ngadak pareung. Kapaksa motor dikasisikeun. Kabeneran di palebah dinya aya tempat anu kirana merenah lamun dipake eureun heula bari menerkeun motor anu pareung. Nyata kuring eureun di warung. Ngan harita mah warungna nutup. Teu kaparangan muka. Lumayan aya warung nutup, jadi bisa ngoprek motor bari tempat di kahujanan teuing. Basa keur kuring ngomekeun motor. Ujug-ujug selengseng ka ambeus seungit menyan. Irung kuring jadi ungas ingus. Bari terus rada darurat reret ka sabudeureun eta tempat. Geus kitu teh dak dumadak bulu punuk jadi rada cingpuringkak. Keur anteng ngoprek motor anu can bisa hirup keneh. Pangangguran panon kuring ninggali ka palebah tanjakan nyaeta jalan anu ka Cihideung Gombong. Sok sanajan kaayaan poe kuring ningali siga aya nu leumpang ti handap ka luhur. Eta nu leumpang teh basa ku kuring disidikeun
siga saurang awewe. Ngan teu katingali jelas ari beungeut nama. Lantaran manehna leumpangna tungkul. Siga nu mung ninggalikeun beungeutna. Eta awewe sanggeus tepi ka luhur. Terus manehna teh ngajanteng di sisi jalan. Siga anu keur nungguan mobil angkot. Menjadi rada heran keur kuring. Motor anu teu hirup oge jadi ngadadak hirup deui. Geus kitu mah jorojoy rasa karunya kuring ka eta awewe. Pamikir lamun maneh narik balik ka Lembang mah nya satujuan jeung kuring. Nya lamun daekeun mah rek dibonceng. Motor oge ku kuring dipajukeun ngadeuketan ka eta awewe. Sanggeus deukeut, kuring nanya ka manehna. Tapi eta awewe teh teu malire kana pananya ti kuring. Malah manehna katinggali hare-hare wae. Bari jeung kuring tetep can bisa ninggali beungeutna eta awewe. Kusabab asa teu dipalire, nya kuring oge jadi keheul. Pamikir kuring, sabener-bener kuring mah karunya ka manehna. Kuring oge tadi nama rek ngadon indit ninggalkeun eta awewe anu jongjon ngajanteng. Can oge motor ku kuring dipajukeun, katingali eta awewe teh siga anu ngaringkan. Malah karasa ku kuring manehna teh ujug-ujug diuk ditukangeun kuring. Mimiti nama panyangka kuring. Eta awewe teh jual mahal, tapi butuh kana tumpangan. Da geuning antugna mah daek oge ngabonceng ka kuring. Tapi naha atuh, basa karasa eta awewe geus aya diuk ditukangeun. Motor anu ditumpakan teh bet jadi teu bisa maju. Ngadak-ngadak jadi selip. Sok sanajan ku kuring oge geus digas, angger we teu daekeun maju. Kalaka ngagerung. Motor kuring karasa berat rek majuna. Kuring nanya ka eta awewe anu keur dibonceng. Bari terus ngareret ka tukang kapalebah awewe anu keur diuk disatukangeun. Barang kuring ngareret ka tukang, kacida kuring ruasna lantaran katinggalina ayeuna mah eta awewe teh beut make pakean bodas. Malah katinggali sanajan sareretan, buhukna teh beut jadi ngarumbay. Awak kuring jadi ngalaper. Barang kuring ngareret teh ka tukang, eta anu keur diuk ditukangeun teh beut jadi eueuh ngaleungit. Beuki we kuring ngarasa ruasna. Keur kitu ujug-ujug kadege aya sora anu seuri nyeleukeuteuh semua anu ngeunah. Kuring ngareret ka palebah anu seuri nu datangna ti palebah dapuran Gombong. Katinggali ku kuring aya anu ngabeleg-beleg bodas. Barang disidikeun, geuning eta anu seuri ceceleukeuteukan teh anu tadi diuk dina motor kuring. Kejadian saterusna mah malah ketinggali eta awewe anu geus robah jinis jadi makhluk aneh teh, jeung eta awewe anu disebut Kunti teh. Eta Kunti katinggali awakna ngalayang bari jeung kadengena terus sisirian siga anu nyengsirikeun ka kuring. Kejadian saterusna kuring jadi teu kontrol kana kaayaan. Motor anu geus bisa maju ku kuring dikeput satarikna. Kusabab kuring dituturkeun ku rasa kasieun.
Ketambah jalan leueur ku cai hujan. Motor anu ditumbakan ku kuring oge jadi disoronot nubruk karena sisieun jalan. Tina kejadian labuh kitu kusabab labuhna tarik nya kuring oge pingsan teu inget di bumi alam. Sadarna deui kuring sanggeus aya di imah bari pada ngariung-riung. Nya basa kuring cilaka isukna aya anu manggihan. Jeung ku kabeneran nu manggihan kuring ngagoler di sisi jalan bari jeung teu sadar teh wawuh jeung kuring. Nya antugna kuring dibawa ku manehna dianterkeun ka imah. Peuting eta mah sigana wae kuring keur naas nepikeun ka kajadian dipenggat ku Kunti tanjakan Gombong.